Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu macamania dongeng di mana wae ayana. Tapang dangu deui sareng aki di acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda di channel Tepas Sunda. Kumaha kabarna? Daramang sadayana? Alhamdulillahnya upami daramang mah sehat lahirna sinareng batina oge tetep dipaparinan kajembaran iman sarta kalancaran rizki anu barokah. Amin Allahumma amin. Anu nembe manco anu nembe ngadangukeun ulah hilapnya di subscribe wae, di teke tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki medar dongeng anu enggal. Sareng ulah hilap pasihan like sareng komenanya supados akina langkung sumangat oge minangka sambung silaturahmi antara anu ngadongeng sareng anu ngadangukeun. Carios anu baris dihanca nyaeta terasan lalakon Jawara Gunung Galunggung bagian anu ke-12. Kumahanya lalakona Sanjaya teh urang Bandungan bae sasarengan ka mana jucungna ieu lalakon supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang amparkeun deui sama kabuyutananya. Parsamakna sor bajigurna ditambihan ku kulub suuk kaleresan sinini ngulup suuknya mangga kaparayun sadayana prung Jawara Gunung Galunggung bagian anu ke-12. Si Wanoja baju koneng ngalengkah ngadeketan pamuda nu jadi musuhna. Dina beungeutna anu geulis kagambar rasa ceceb anu pohara. Geus cukup nandakeun yen dirina bener-bener boga tekad pikeun ngabinasa Sanjaya. 5 lengkah ti hareupeun lawana murid si Cakar Setan ngablesot nyampuk bari ngirimkeun hiji tajongan suku katuhu. Sanjaya gancang ngagiwar ka kenca bari ngirimkeun tenggelanana kana dada si Wanoja. Tapi si Wanoja muterkeun badana plos tenggelan Sanjaya ukur mapas angin. Bari ngajurlalitkeun badana si Wanoja ngebutkeun karembongna ngarah kana sirah Sanjaya. Tapi Sanjaya rikat ngalabuhkeun badana dina gerakan caringin rungkad. Bari terus ngagerentel leungeun katuhuna dipake ngarawel bitis si Wanoja dina gerakan maung ocon. Orokaya si Wanoja leuwih gesit. Manehna gancang ngagajleng ka luhur bari nejehkeun deui suku katuhuna kana sirah lawan ngagunakeun jurus heulang ngagalaprak. Sanjaya jadi ngagerele ngajauhan pikeun nyalametkeun sirahna. Dina hatena Sanjaya muji kana ilmu silat anu dimainkeun ku si Wanoja. Nya geulisnya ilmu silatna luhur, gerakanna lincah sarta kilat. Aing jadi penasaran tapi di mana pangabisana. Ceuk Sanjaya ngabatin dina jero hatena. Ilmu silat anjeun hebat baju koneng. Sanjaya terang-terangan muji lawanna. Ngan bae hanjakal anjeun heuras sirah. Teu daek ngadengekeun kuring nu rek ngajelaskeun sagalana. Tong loba omong tarima yeuh. Si baju koneng muterkeun karembong konengna dina luhureun sirah. Sora angina ngahiung kawas kolecer waktu ngadadak karembong nyamber kana tak-tak katuhu Sanjaya. Sanjaya rikat ngagiwar ka sisi tapi karembong terus nuturkeun ayeuna mah nyabet kana beuteungna.
Sanjaya gancang ngagajleng ka tukang satuluyna ngawangun jurus londok malih warni. Dina gerakan anu hese dituturkeun ku panon, Sanjaya ngolebat. Si Wanuja baju koneng rungah ringe sabab musuhna ngadadak ngaleungit deui. Panyangkana mah Sanjaya kabur ninggalkeun pakalangan. Tapi si Wanuja jadi reuwas sabab kadenge sora disatungangeun dirina. Ulah hariwang baju koneng, kuring teu mabur, kuring mah di dieu. Si Wanuja gancang malik breh Sanjaya keur nangtung bari nulak cangkeng. Bibirna tetep mesem. Si Wanuja tambah ngagidir nafsuna, gancang ngagajleng ke arah Sanjaya bari ngebutkeun deui karembongna. Tapi deui-deui seranganna ukur nganca tempat kosong, lawanna geus ngaleungit pindah tempat. Kuring di dieu yeuh, digigireun anjeun. Kunaon narajang tempat kosong. Pamuda purunyus ya, awas ya sakedeung deui ge dibencarkeun ta sirah teh. Sakedeung deui, asana ditatadingan ukur bisa nyarita sakedeung deui. Tapi kanyataanana kosong, percuma anjeun jadi murid si Cakar Setan. Setan alas, ulah ngahina guru kuring. Bari jeung pinuh amarah si Wanuja ngirimkeun serangan kilat. Tenggelan leungeun kenca kebutan karembong sarta suku kenca katuhuna pilih genti ngahujanan badan Sanjaya. Tapi kabeh ge taya hasilna. Ilmu pangabisa anu mang tahun-tahun menang ngulik ti guruna teh kawas nu taya gunana. Sabab kabeh teu mawa hasil. Sanjaya anu jadi lawana gerakanna leuwih cepat sarta leuwih gesit, hese dituturkeun ku panon lahir. Teu karasa maranehna teh geus tarung leuwih ti 30 jurusna. Si Wanuja ngadadak ngeureunkeun seranganana, manehna nangtung 8 lengkah di hareupeun Sanjaya. Gancang si Wanuja ngatur napasna sarta jalan getihna, sorot panonna galak mencerong ka Sanjaya. Sedangkeun Sanjaya tetep nangtung tenang bari mesem. Sanajan apal yen Wanuja di hareupeunana teh boga tekad anu buleud pikeun ngabinasa dirina, tapi pikeun mika hewa sarta males narajang komo bari natuan si Wanuja mah. Teuing kunaon hate Sanjaya teh teu merean. Kusabab eta Sanjaya teh ukur ngulinkeun si Wanuja. Sanjaya merhatikeun si Wanuja sanggeus beres mulihkeun napas sarta jalan getihna. Si Wanuja mindahkeun kalembongna kana leungeun kencana, sedangkeun leungeun katuhuna nyabut hiji pedang bodas tina balik tonggongna. Sanjaya rada kaget ningali eta pedang anu ngaburinyai katojo ku cahaya panon poe. Tapi sanajan kitu pok Sanjaya nyarita. Saurang murid Jawara kakoncara, teu era nyekel 2 pakarang pikeun yang hareupan saurang lawan anu lemor. Pikeun bangsat purunyus model anjeun teu kudu make adab dunya pasilatan. Anu penting anjeun modar beres urusan. Bari jeung nyentak murid si Cakar Setan gancang ngawangun jurus guludug pauntuy-untuy. Jurus guludug pauntuy-untuy teh mangrupa jurus anu ngawangun 3 serangan sakaligus. Bari ngablesat tarik si Wanuja ngirimkeun 3 serangan sakaligus, pedangna ngababad kana sirah Sanjaya, sedangkeun karembongna nyasar dada, ditambahan ku tajongan masih ngarah kana handapeun beuteungna. Nyata beuteungna Sanjaya. Hiuk hiuk pang, kadenge benturan 2 pakarang, si Wanuja ngarasakeun leungeun katuhuna anu nyekel pedang sing sireumeun. Manehna kacida reuasna. Sedangkeun kebutan karembong sarta tajongan suku katuhu ukur ngahanca tempat kosong, di hareupeunana katempo Sanjaya jungkir balik. Saterusna mah ngabedega bari masang kuda-kuda anyar dina leungeun katuhuna geus nyekel hiji pedang warna koneng, pedang naga koneng.
Siwanoja kacidarewas nasabab saking gancangna gerakan Sanjaya tepi ka manehna teu apal. Iraha Sanjaya ngalolos pedangna. Ningali pedang guruna dicekel ku musuh, Siwanoja tambah ambek. Manehna gancang ngagajleng deui narajang ka Sanjaya. Pedang bodas serta karembong koneng ngurung pedang koneng. Tapi percuma sabab nu nyekel pedang koneng gancang ngamaenkeun jurus-jurus pedang anu ampuh warisan ti Abah Raksa Jagat nu jadi guruna. Maksudna ngadesek kalahkah Malik kadeseh. Antukna Siwanoja sadar sanajan tepi ka 1000 jurus sarta manehna ngabudalkeun jurus-jurus simpenanana, tetep manehna moal sanggup pikeun meruhkeun nu jadi musuhna. Hatena ngarasa ambek campur ku ciwa, manehna moal bisa malespati ka eta pamuda anu sakanyaho dirina mah geus maehan guruna sarta maling pedang naga koneng oge maling surat rahasia. Tapi sanajan teu bisa malespati, manehna boga tekad sandena bisa mere pelajaran atawa ngawarah eta pamuda. Gancang Siwanoja ngawangun jurus simpenanana anu ku guruna dingaranan unur-unur nyered mangsa. Pedang sarta karembongna muter kawas sapasang sarang unur-unur anu keur nungguan mangsa, sorana ngahiung tarik. Sanjaya rada kerung tapi gancang Sanjaya nyodokeun pedangna di sesela gulungan pedang sarta gulungan karembong. Sanjaya beuki reuas sabab putaran pedang jeung karembong kalahkah tambah tarik. Tapi manehna teu leungiteun akal. Congo pedangna diarahkeun kana irung Siwanoja tapi teu nepikeunna. Pedang naga koneng diputer ku Sanjaya nimbulkeun angin anu nutup napas Siwanoja. Siwanoja murid si Cakar Setan lila-lila ngarasa eungap. Hiuk pedang bodas nangolebat, trang pedang bodas jeung koneng diadu. Nimbulkeun sora anu tarik sarta ngaburicakna kembang seuneu. Keur kitu leungeun kenca Sanjaya meta newak tungtung karembong. Siwanoja apal yen karembongna teh bakal direbut ku musuhna. Murid si Cakar Setan gancang ngerahkeun sakabeh tanaga jerona. Dina kaayaan pedang saling nempel jeung karembong saling tarik. Sanjaya ukur cungar cengir manehna mah geus bisa ngihijir yen tanaga jerona teh jauh leuwih unggul tibatan Siwanoja. Sanjaya ngaladenan adu tanaga jero. Siwanoja anu ngarasa tanaga jerona jauh di handapeun musuh gancang ngalepaskeun ceklan karembongna. Leuwih hade kaleungitan karembong sanajan berat hate daripada awakna tatu di jero alatan benturan tanaga jero musuhna. Bangsat Burunyus, lain kuring ngarasa eleh lamun kuring ayeuna nyingkah. Isuk jaganing geto kuring bakal nuntaskeun balitungan jeung anjeun. Cek Siwanoja bari malikeun badana terus ngagunakeun jurus lumpat Kijang Dewa. Siwanoja ngablesat ninggalkeun Sanjaya. Sanjaya ukur sungar sengir. Hei, ulah wakal lumpat euy. Ieu karembongna tinggalkeun. Siwanoja teu madulian omongan Sanjaya manehna kebat lumpat ninggalkeun eta patempatan. Sanjaya nyalurkeun tanaga jerona kana leungeun kencana anu nyekel karembong. Siut belewar karembong teh dibaledogeun ke arah Siwanoja. Kawas panah anu leupas tina gondewana karembong koneng hiber tarik mudag Siwanoja.
Si Wanoja kacidarewasna sabab ngarasa aya angin anu nebak kana beheungna. Dituturkeun ku meulitna ka rembong koneng milikna. Barang dilirik ka tukang kabireungeuh Sanjaya keur gugupay bari cungar cengir. Hate si Wanoja beki panas. Tapi dalah dikumaha pangabisana masih jauh dihandapeun Jajaka nu jadi musuhna. Bari meper amarahna si Wanoja neruskeun lumpatna. Sanjaya ngajentul sorangan hatena mandeg mayong naharek nuturkeun si Wanoja atawa moal. Tapi jurungan kapanasaran hatena ka si Wanoja maksa dirina ngawatep jurus lumpat angin. Curelat, curelat, blesat. Sanjaya lumpat setengah hiber. Nuturkeun ka mana arah lumpatna si Wanoja gelis murid si Cakar Setan. Wanoja baju koneng murid almarhum si Cakar Setan teu apaleun lamun dirina dituturkeun ku batur. Si Wanoja tetep lumpat satarikna. Sababaraha ratus tumbak ti tukangeunana Sanjaya nuturkeun. Sanjaya bisa bae nyusul si Wanoja lamun seug manehna boga niat nyusul mah. Tapi Sanjaya hayang nyaho ka mana tujuanana si Wanoja. Matakna Sanjaya nuturkeun bari rencepan. Sanajan lumpatna tarik tapi teu nimbulkeun sora, malah mah lengkahna kawas anu teu napak kana taneuh. Sawaktu tepi ka hiji punclut pasir, wanci geus sariak layung. Di suku pasir belah wetan katempo aya hiji lembur. Si Wanoja teh lumpat nuju ka eta lembur. Sanjaya terus nuturkeun di satukangeunana. Kawasna mah di eta lembur teh geus aya hiji kajadian. Di kajauhan katempo sababaraha jalma tinggal loler di hareupeun hiji imah. Si Wanoja ngeureunkeun lumpatna, manehna nitenan jalma anu tinggal loler. Jalma anu tinggal loler teh geus taya nyawaan. Dina awakna pinuh ku tatu urut pakarang anu seukeut. Bajuna rubah kerabek pinuh ku getih. Ningali kitu si Wanoja gancang asup ka jero imah. Sanjaya harita kakarak tepi ka hareupeun imah sawaktu kadenge sora si Wanoja ngajerit, "Ambu!" Sanjaya melong ka jero imah. Kadenge deui sora jeritan awewe ngagero ambu. Sanjaya gancang lumpat asup ka jero imah. Di jero imah Sanjaya nempuh hiji pamandangan pikawatireun. Si Wanoja baju koneng keur mayang hiji layon awewe tengah tubuh bari teu eureun-eureun sasambat. Si layon teh mandi getih tak-tak katuhuna ngewag meh bae pegat. Taturubak urut bacokan pakarang seukeut masih katembong anyar keneh. Si Wanoja kawas nu owah terus-terusan ngaguyah-guyah mayit awewe tengah tubuh. Bari terus-terusan sesambat, "Ambu, ambu, gugah ambu. Aya kajadian naon ieu teh ambu? Saha nu geus ngalakukeun ieu sadaya? Ambu, ambu, ambu." Ceuk si Wanoja bari terus ngaguyah-goyah layon awewe tengah tubuh anu dipayangna. Indung anjeun moal bisa ngajawab. Karunya golerkeun di balai belah ditu.
ulah diguyah-guyah siga kitu. Kawas ngadenge sora guludug si Wanoja baju koneng teh reuas barang ngadenge sora Sanjaya. Gancang ngaliuk breh Sanjaya keur ngajanteng. Gancang layon indungna digolerkeun dina ubin. Si Wanoja ngorejat hudang bari nyabut pedangna. Kurang ajar bangsat Prunyus, kumaha sia nuturkeun, bener-bener hayang modar sia. Tarima ya. Si Wanoja ngababatkeun pedangna ka arah Sanjaya. Sanjaya rikat ngagajleng ka tukang. Kela nyai, urusan urang bisa ditunda heula. Ayeuna leuwih penting pikeun urang ngurepkeun heula layon sarta nyilidik saha anu geus ngalakukeunana. Sanggeus panarajangna poos, si Wanoja gancang rek ngirimkeun deui seranganana. Tapi manehna rubah pikiran sanggeus ngadenge ucapan Sanjaya. Karasa aya benerna ucapan pamuda musuhna teh. Sabab bakal miceun tanaga teu puguh narajang ka Sanjaya mah da geus puguh apal. Yen pangabisana teh jauh pisan dihandapeun si Jajaka. Pedangna anu geus ngangkat ka luhur siap pikeun disabatkeun deui lalaunan jadi turun. Leungeunna ngulapes awakna karasa leuleus. Keur kitu bener ulan, bener ulan, naon nu diucapkeun ku eta Jajaka teh. Bener pisan. Kadenge aya sora anu nyarita. Sanajan lalaunan pas tapi masih jelas kadenge ku si Wanoja baju koneng oge ku Sanjaya. Si Wanoja sarta Sanjaya meh bareng ngaliuk ke arah datangna sora. Seorang lalaki tengah tuwuh katingali ngagoler di pojok rohangan. Awakna mandi getih pinuh ku tatu. Napasna geus ngahegak hiji dua. Tandaning umurna moal lila deui. Wah Manggala, wah. Si Wanoja muru ka eta lalaki nu disebutna Uwa. Wartoskeun wa. Saha anu tos tega ngalakukeun ieu sadaya wa? Untung hidup mulang wulan. Jalma nu disebut Uwa Manggala teh masih bisa seuri leutik. Anu ngalakukeunana anu ngalakukeunana teh Adipati Sutanyamat. Adipati Sutanyamat ulan sarta anak buahna anu limaan. Nya eta lima Brahmana sasab maranehna teh Manggala ukur bisa nyarita tapi kadinya kulahek sirah Manggala ngulahek. Nyawana geus papisah jeung ragana, maot kualatan ditandasa ku deungeun-deungeun anu kacida telengesna. Kawas anu kasurupan si Wanoja gancang mesat pedangna deui.
Satuluina lumpat muruka panto. Sutanya mat bangsat di podaran si aku aing. Sanjaya gancang nyekel pigelang si Wanoja. Wulan ingat ulah gagabah. Si Wanoja ngajawab omongan Sanjaya ku sabetan pedang. Hiu. Sanjaya rikat ngagiwar plos sabetan pedang poos tapi bilik imah kababad berewek soeh menirubak. Si Wanoja ngababadkeun deui pedangna tapi ayeuna mah Sanjaya miheulaan gerakan si Wanoja. Leungeunna gancang newak gagang pedang gap kuriwal pedang si Wanoja geus hasil direbut ku Sanjaya. Wulan sing sadar Wulan sing sadar ya. Si Wanoja ngahegak dadana turun naik panona mencrong kana pedangna anu ayeuna mah aya dina ceklan leungeun katuhuna Sanjaya. Gancang si Wanoja malikeun badana saterusna mahing bae ceurik mani ngabangingik kawas anu kanyanyerian. Dina kaayaan kitu pamiarsa tek 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 dung 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 tek 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 dung bang dung bang dung dung tek. Tukang kempul disadanya tek tek dung kaburu dongkap atuh sakitu heula panginten anu kapihatur. Dongeng Jawara Gunung Galunggung bagian anu ka-12 urang cekapkeun heula nya dugi ka dieu. Mugi-mugi wae sanajan bari jeung bari basajannya sagala basajan dongeng enteng aki tiasa janten panglipur kalbu pangbebrah kana manah pangrepeh kana hatenya tiasa janten rencang ngadaweung rencang niis rencang lelasonnya bari ngaleueut bajigur atanapi kopi di sarengan ku naon we nya. Tiasa ku gehu, tiasa ku bala-bala atanapi ku kulub hui. Mantep pokok namanya urang hiburan we. Panginten sakitu heula anu kapihatur hatur nuhun kasadayana anu parantos manco, parantos satya ngarojong ka channel ieu nya. Hatur nuhun pisan. Anu tacan subscribe ulah hilap di subscribe wae nya di teke tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki medar dongeng anu enggal. Ulah hilapnya paparinan like sareng komena supados akina langkung sumangetnya medar dongengna. Etang-etang sambung silaturahminya antara aki anu ngadongeng sareng manco mania sadaya anu ngadengkeun. Hatur nuhun akum kasadayananya anu di dalam negeri di luar negeri moal di wilah-wilah. Moal tiasa ngabsen aki mamargi seueur teuing atuh da seep moal cekap ku sajameun ngabsen mahnya. Tapi tengirangan kana hatur nuhun aki kana baktos aki kasadayananya. Hatur nuhun pisan mugia silaturahmi urang ieu aya dina ridona Allah oge aya mangpaatna sanajan teu ageng tapi tetep aya mangpaatna salian timanjangkeun duduluran sareng silaturahmi oge istilahna bari rereongan bari sasarengannya urang ngalestarikeun ngamumule budaya Sunda ngamumule budaya indung budaya urang nyaliranya upami teu dimumule ku urang-urang bade kusaha deui atuh anu mika cinta sareng mika landep mika resep kana dongeng Sunda pedaran aki sanesna tiasa didangukeun di Kidagar channelnya channel anu hijina channel aki pribadi. Di ditu parantos dipedar sababaraha judul upami teu salah mah tos belasan judulnya aya dongeng jurik, dongeng drama, dongeng cinta,
Dongeng silat oge aya mangga wae dibujeng ka ditunya dikorehan dina playlist atau nepi dina video supados tiasa istilahna maos dugi ka tamat tanapi ngadangukeun dugi ka rengse nya margi dongengna tos tararamat dipalih ditu mah kantun hiji deui nu teu acan tamat. Sakitu panginten anu kapihaturnya akina amit mundur heula. Tepang dangu deui di bagian anu ka-13 Jawara Gunung Galunggung. Hatur nuhun kasadayana. Aki amit mundur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.